Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepung deui sareng channel YouTube Denny Selud dina program ngawadul ngawangkong jeung dulur dina Wangkid Kiwari. Anu karesan Kiwari bakal ngawangkong sareng kersana Maula Akbar Mulyadi Putra. Ta eta nya ieu teh karesan sing goreng ngahaja sumping ka dieu ka tempatna beliau. Alhamdulillah di Widian ku kersana AA Maula Akbar Mulyadi Putra dina Wangkid Kiwari. Urang tepangan langsung ka kersana AA Maula Akbar wilujeng wengi a. Wilujeng wengi oge Mang Selud. Alhamdulillah. Sehat a? Alhamdulillah. Walagri nya Mang Selud mah. Alhamdulillah sehat walafiat teu kirang geureuh. Pami nuju teu damang mau mungkin ka dieu. Moal mungkin. Tah eta. Alhamdulillah dina wengi ieu upami wengi di setelna, upami siang dina siang ieu bebas kumaha nu nongton gitu. Ke ieu teh teu kaabotan urang ngawangkong pan tujuanna ieu teh ngawadul abdi teh ieu. Program teh ngawadul. Ngawadul singkatan tinu ngawangkong jeung dulur. Jeung dulur. Tah, emang urang teh dulur Mang Selud? Dulur, sabab tunggal sa Adam sa Hawa hirup di alam dunya ti mimiti lahir Kangjeng Nabi Adam dugikeun ka gereyak zaman Kiwari dulur roh pati gogodongan. Ai kapan kieu ayeuna Kumaha? Ka teh uing teh geus teu nganggap sasaha. Leuwih ti dulur, leuwih ti baraya matak aya kawani. Boh menta pangecetkeun ka capi bari jeung encan oge geuning nya. Boh menta itu beta ieu da ka batur mah moal. Moal nya. Atuh karasa ku uing ka nyaahna sagala dibikeun. Heuh gitu. Tah ieu teh uing teh asa ngarasa bagja deukeut jeung putrana pangarsa Bapak Haji Dedi Mulyadi. Jelema langka anu bisa deukeut jeung AA Maula Akbar teh. Uing mah berarti Mang Selud teh asup manusia langka. Manusia langka. Mun cek kalau teh mah kagunturan madu, kaurugan menyantuti. Kela ngomong-ngomong manusia langka berarti Mang Selud teh kudu dilindungi. Mata kudu dilindungi. Mata kudu dilindungi ku AA. Nya, terus bisi uing aya naon-naon. Mata kudu suara aya nu ngomong tapi tetenya, tapi teu kadenge unik mah alhamdulillah gitu. Ting gaib tingna. Lain di imah teh gini lobak aya gaib teh nu nuturkeun. Teh namana Jin B. Jin B, heeh. Jin B. Ta eta. Lopal teh B na naon? B na naon? Bayu. Banjar Purnama. Aisyah di dinten eta teh kagiatan naon wae eta teh abdi dimulai gugah bobo nepikeun ka bobo deui. Alah kieu nya kulantaran kieu nya Mang Selud nya tina sa di dinten teh aktivitas teh anu seueur kaganggu di antawisna kulantaran pami abdi gugah bobo eta muka panto teh ninyuh kopi teh do langsung emang Selud dina kursi teh jadi kudu sarowa eta teh eta nu ngaganggu aktivitas mah. Yuswa sabaraha taun ayeuna? Abdi teh Yuswa teh teh kirang langkung 22. Alhamdulillah. 22 tapi tos seueur prestasi nu karaihnya. Alhamdulillah. Dadanguan teh geuning AA make jeung unga ingu sasatoan Maling sanyo paling abi mah. Oh. AA teh sadi dinten miara sasatoan. Nya, seueur. Termasuk ngingu Mang Selud di degepan. Da dewek teh sato nya. Dekeun bae gitu. Jadi istilahna sasatoan. Eta ti mana? Oh itu make jeung resep kana sasatoan sejarahna. Kela jadi itu Mang Selud itu naruskeun aktivitas di bangun tidur sampai tidur deui. Nya beuteun nu seriusna tadi mah heureuy ya. Nyari meureun maksudnya kadang-kadang lagi ngawadul atuh. Ngawadul nya. Meureun teh anjing-anjing abdi gugah ieu nya. Ajeng dilah biasa subuh nu kitu malah nya. Iya biasa. Da tos terang beres sadayana ge. Tos terang. Pagi-pagi jam 7 Mang Selud. Turun ka handap. Oh, ka handap. Turun. Ninyu cikoplok. Apa cikoplok teh naon? Apa? Naon? Anu hideung-hideung? Naon? Cikopi. Perjelas. Eta cikopi tah. Lajeng deui eta teh abdi teh sok menakan jalmi. Menakan jalmi. Nya anu ngarongrong ka dieu. Anu ngarongrong nya saha deui lah moal tos teu bireuk di sadayana ge nya. Tos pada uning. Nami teh Denny Selud. Ngarongrong Denny Selud ngaranna teh. Denny Selud nya. Nya. Eta ya pribados memang leres kaca ku saking dai jeung dulur teh pan silih ajangan gitu. Tapi nganjangna ngapoe.
kadang-kadang sok ngaripukeun eta sare jeung eta kopi pemana eta Can daharna. Can bensina. Can rokokna gitu. Da bagja atuh deukeut jeung Maula mah kan gitu. Matak aya paribasa pribados mah kagunturan madu gara-gara menyan putih deukeut jeung Maula teh gitu. Ta anu diingu ku asa satuan. Nambeurna nyaeta teh mun abdi boga bobot teh saeta can aktivitas kanu sanes teh da abdi mah kan seueur inguan di buminya da karasep abdi da inguan nya. Nya seueur sagerupa aya di dieu. Kira-kira beurit aya beurit. Beurit aya kan parabgeuneun beurit mah. Oh parabgeuneun ka oray teh. Oray teh. Oh teh geuning boga oray nya. Oray sagerupa aya. Iguana nu kali Ucing aya ucing. Ucing aya naon deui oray. Baheula mah aya gogognya, aya gogognya. Gogog teh aya kan? Gogog aya gogog. Oh, coba disada gogog kumaha disada gogog? Disada monyet? Disada cacing? Cekot. Eta bodora teh. Eta salah batur eta. Eta bodora teh eta. Tah, mangga aktivitas teras meureun ti siang. Tah siangnya meureun maksudnya sasatuan sagerupa tos beres teh lajeng deh abdi teh beraktivitas seperti biasanya. Sebagai mahasiswa ongkopan abdi terus sebagai tukang ulin maksud dari abdi. Tukang ulin. Tah ari abdi mah meureunannya ulin teh memotoran kurilang kuriling we gitu kan. Kan cuman memotor teh teu saukur memotoran. Nah, make jeung teu saukur memotoran. Nah, jadi ki ari biasana pan ari anu lian mah memotorannya memotoran we kurilang kuriling gitu. Ari abdi mah sok sabari kurilang kuriling oge sami. Ngan cuman beureunan neangan dulur atawa baraya urang meureunnan anu teu gaduh beak. Teu gaduh dengan sangu. Misalna terus seragam tak can kabayaran. Eta leres. Nya silih bantosan we biasa. Kana sosial ka dituna nya. Sosial. Jadi pardu kasabut sunat kalambah eta pisan. Jadi istilahna silaturahmi kajalankeun, hobi memotoran oge kajalankeun. Eta pisan. Mana bisa pagodos sareng aa eta. Eta leres saya. Lajeng kumaha eta teh teras wae ameng kitu sadidin tentunya. Nya henteu oge meureun ada biasa we da pada mulan teh masih kena seueur meureun nya. Nah cuman lamun diucapkeun diceritakeun sagerupa sadin teh jemput teh moal beres. Kudu minggu carita teh. Eta gitu nya. Da kulantaran stok kuota lagi paling saja meureun nya maksimalnya teh. Eta kirang langkung. Mohon. Lajeng panginten cekap dina peramengan atau tapi sadidin ya gitu we ada paling resep teh eta meureun sasatuan. Ulin, memotoran, pepelakan, mohon. Gitu. Sore enak kumaha eta bos? Sore na ieu. Sore mah biasa wih deui ka bumi. Wih deui. Maraban deui ingon-ingon. Oh, ingon-ingon. Paling rajin atuh da anya. Pepelakan deui. Eta pake jeung pepelakan sagala. Sisiraman deui ada kumaha deui karesep mah kitu maksud. Oh, berarti teh resep kana tani atuh meureun kitu mah nya. Rasa. Oh, tah di antarana pepelakan anu dipelaku naon wae. Sagarup ya abdi mah tinu mulai ke kebonan dugi ka tanaman hias gini aya nama naon tanaman hias baheula mah aya rana bodong naon teh sanes rana bodong jana bodong naon veteran wedding eta tapi baheula keur booming teh nya aya nama geus tos kirang langki monstera naon bahasa Sundana nya eta jana bodong jadi amang nguruskeun atanapi miara oge kana pabiasan tanamannya. Untuk acan perlaukan. Acan perlaukan sagarupa we digarap abdi. Digarapnya. Palu gada. Apa? Palu gada. Naon palu gada teh? Apa yang lu perlu gua ada. Eta bener bisa. Eta teh ti enjing siang sore dugikeun ka wengi. Nya pami wengi mah biasa we. Pesen nasgor. Pesen nasgor heula eta mah biasa setelan tabuh 7 geuning nya. Tabuh 7 biasa. Sabadana Isa. Nya. Lajeng deui nya eta ngawangkong we gitu kan nampian dulur anu suping ka bumi. Alhamdulillah gereyak geuning dulur teh. Gereyak we. Alhamdulillah gitu. Barokah bumi amang. Da eta. Masuk seleuweut gitu. Nya da eta. Aduh pislut mah ti enjing duwi kawengi di dieu we teu ingkah. Teu ingkah di dieu we. Acan dibere duit itu moal init gitu. Dibere duit ngaleungit itu ngomong tara naon. Gitu eta asisten pribados teh gitu. Alhamdulillah wengi nya seueur tamu panggitan anu ka dieu. Tah
seueur tamu sanes tamu dulur dulurnya dulur. da abdi mah kasesage dulur Mohon ta eta leres pisan. Aya pesan-pesan teu ka para wargi baraya YouTube Denny Selud? Aya Cik. anu penting mah jangan rudet nu penting dulur calager sing gerede milik gas dulu baru curhat. Eta pesan-pesan teu maulah gitu para wargi. Oge ti pribados ngaturkeun nuhun. Insyaallah mudah-mudahan kapayuna urang teh sare tepangkeun deui sareng maulah dalam waktu tempat yang sama gitu di dalam waktu tempat yang sama di channel yang sama oge. Gitu. Oh, sangatnya pindah channel. Moal. Insyaallah di dia. Insyaallah. Saya oge upami hiji waktu podcast di sareng abdi. Aduh, siap. Apa yang enggak siap buat Mang Selud? Siap. 24 jam. 4 jam. Wah. Siap. Kali 7 teh siap maksudnya teh. Malah make 7 sagalanya. Eta. Ngaturkeun nuhun atuh pribados mudah-mudahan sakali dising sehat. Rahayu. Cita-citana sing kahontal atuh mudah-mudahan kapayun maula sing non istilahna langkung ti kieu mohon boh sosialna oge nyuhunkeun rojonganana nyuhunkeun pidoana ti sadayana milik ridga maula nu jauh sing cunuk nu angang sing datang nu caket gerak kapurat milik ridgina meh ngocor ka abdi jodoh pati bagja cilaka kumaha jodohna patina eta mah cekolot gitu nya jodoh pati bagja cikopi kumaha panitia Mang Andre gitu nya atuh sakitu nu kapi hatur nuhun oge mohon ka Andre anu bagian perkopian mohon ka Abayu bagian ojek manajer ongko asisten editor double pokoknya. Mudah-mudahan kutos di pasian waktu oge kureng-rengan di dia di base camp Cimaung Squad. Waduh, mulai di Cimaung Squad nya mohon. Sakitu na kopi hatur sakuma biasa di channel YouTube Kang Denny Selud. Hapunten bilih aya. Tadi hareureuna. Kitu atuh data ilaharna. Leuwih parah biasana mah. Biasa sakite teu parah. Sakite menang capek ngedit. Urang ngagawekeun editor bukan tujuan. Tah kitu we. Mudah-mudahan sanes waktu seorang teh tepangkeun deui hapunten dina kakiranganana sareng kalangkunganana gemblengna dina kalapatanana pambungkasna kopi pahit jangan diminum. Kang Denny pamit. Assalamualaikum. Sampurasun.